Pendekku anjen neta hawa nafsu tongele anjen ku masalah sakitu da masalah jodoh mamoal katipu pasti pendak najan cinta tadi aku sobaran netaga nyeri di dada mantak naula sok lo baca cerita bahem kapaitna cintaku nyalira mun jodoh ma pasti namoal kamana lobakeun ku anjeun ibadah ngadoa sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala tong sieun bakal jadi ya Tuhan teunah da eta ma atos aya nu ngaturna dijawab ku eta pemuda fa kaifa yudari wal halwa qatilul fata kulla yaumin ruhuhu yataqata'u ditulisku eta pemuda nabatu rengku ma bisa nahan hawa nafsu lamun dina unggal poe tiap waktu hate tepegat emut wae kaditu kanjen pujaan abdi nu katuju na bisa nyobaran iya ka nyeri lamun dina unggal waktu tiap hari iya ka nyeri tepindah inca pergi rujasad asapi sajang diri abdi